sampurasun aja besti. Aduh, udah tiba di Garut nih. Kita ngebaso Ciwang Mang Ono yuk. Alamat nama searching we di Google Maps-nya ada pasti bakal aya. Aduh, iya para bidadari, bidadara menuju masuk gang milarian. Baso Mang Ono. Terus udah gede gini. Alhamdulillah. Masya Allah. Aduh, iya cobi naon ieu kata-kata. Aduh. Tah naon lihan ieu Pajero pada dedet di jero. Jatuh besti. Kurang lebet aya mah. Tuh, iya teh saya di lebetnya kata wisnya. Namanya disapil saalit aja besti. Ya urang ngali seula. Urang pesan heula langsung cus ningali tempatna. Ieu aya di lantai 2-nya aja besti. Cobi urang tolong. Ieu teh aya tempat anu nyumput. Tingali tuh raoseun kan, iya aya WC cenah tuh, terus raoseun tah ieu teh aya pamiseur urang mah rooftop terus atau rooftop nya bacana. Ayeuna lajeng ka lantai 3 aja besti. Tuh tingalinya ditempelkeun anu kantos ka Baso Mang Ono teh seueur pun blogger teh. Ayeuna mah bagian ngaracik we hayu aja besti, terus lapar abi mah. Hayu atuh urang ningali heula prosesna kumaha tuh geuning situ teh ngawadahan heula cenanya bangsa bumbu nu kararituna. Tuh kata wis kan bumbuna teh aya uyah, pecin, kecap, caos, sareng sajabina. Hayu habis urang atosan we. Tah geuning aya mari kicik, mari kita racik. Wow, jangan lupa pakai sambal kacang, cabe, lalu kecap. Wow, jangan lupa kecapnya yang banyak ya. Aduk. Oh, iya mau pakai bihunnya. Tuh aya bihun toge, aya baso urat, aya tahu, aya baso kecil, aya soaina, terus aya cilok besti. Tuh baso teh duanya. Raos pokoknya. Nah, iya gan aja besti. Atau salah besti bari duit. Kada hilap. Like, comment, dan subscribe. Dadah.